Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Rami Rasminiwati di kelas 11 IPA 3. Di dieu simkuring bade nyaritakeun ulang novel anu judulna Rusdi jeung Misnem karya A.C. Denik jeung R. Jayadireja. Buku ieu mangrupakeun buku bacaan pikeun murid sakola. Novel ieu nyaritakeun kagiatan Rusdi jeung Misnem sapopoe salaku dilanceuk urang Sunda. Awal tina novel ieu nyaritakeun budak lintuh anu sapopoena barang dahar jeung pagaweana ulin di kebon. Budak ieu ngaranna Ujang Rusdi. Ujang Rusdi boga adi awewe nu ngaranna Nyi Misnem. Awakna teu siga Ujang Rusdi. Misnem mah awakna rada leutik. Umur Misnem jeung Rudi teh beda 2 tahun. Umur Misnem nyaeta 5 tahun sedangkan umur Rudi nyaeta 7 tahun. Misnem sok diajakan ku lanceukna ka kebon atawa dagangan jeung babaturana. Hiji poe aya semah datang ka imah. Rusdi jeung Misnem teh teu wawuh ka eta semah. Maranehna lalumpatan nyalamperkeun indung jeung bapana padahal eta semah teh dulurna keneh nyaeta Mang Murdian. Rusdi jeung Misnem anu biasana ka kebon hiji poe hayang marak lauk disusukan nurutan bapana. Rusdi boga ucing nu ngaranna si Picang. Dingaranan Picang teh kulantaran supuna katinggang suluh. Salain sok ka kebon, Rusdi ge sok ngangon dombana ngaran dombana nyaeta si Jalu. Si Jalu teh sok diheureuyan ku eta barudak nu hiji mangsot dombana ngamuk. Novel eta oge ngagaduhan 36 bagian carita. Salah sahiji di antarana anu teu acan dicaritakeun nyaeta tukang gambar, wawangkonan paman Rusdi di kebon Parusdi, kahuruan, ulin, pitimplukan, buaya, pileleyan, kaondangan, Parusdi di kecamatan, pesta tiberang, lais, Rusdi jeung kolotna baralik, jeung sajabana. Novel ieu teh nyaritakeun kagiatan Rusdi jeung Misnem sapopoe salaku dilanceuk urang Sunda. Amanat anu tiasa dicandak tina novel ieu nyaeta salaku dulur atanapi adi lanceuk urang kedah silih asih silih tulungan ulah sok ribut atawa garelut. Urang ge salaku budak kudu nurut ka kolot kudu daek di bejaan. Kukituna urang salaku budak Sunda kudu jadi janten cerminan nu alus pikeun batur. Ngan sakitu carita anu tiasa ku abdi didugikeun hapunten bilih aya kalepatan ngadugikeunna. Hatur nuhun kana perhatisanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.